Aya di jalmi teh kade urang sing boga sing lurus itikad kade tong berangku itikad aya sok kieu nya aya jelema hese maotna buat tina imam maot teh buat ajian kadugalan nek ajian kadugalan nek bisa kamu ngapain mah pae wae jadi ulah dikadinyakeun da eueuh ilmu ieu iwal Allah ka bege eueuh sakti eueuh jelema teh eueuh tong dianggap hebat jelema teh nya ningali tadi ulangi deui tonggong leher bitis paha ieu tekan ka dieu ieu sajengka ieu kudu renggang antara ieu siku jeung beuteun jadi kudu renggang ulah kieu kudu renggang bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawadah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikri khairul qulub. Puji serta syukur yang menjadikan Allah Maha Ghafur. Salawat dan salam Allah yang kadidun alam wasana habibah wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mugi tetap kurang sadayana sehingga sahabat matikan Rasulullah bin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah para jemaah sadayana nyata seleksi dina loskeun manakib hadiah ahli kubur urang sadayana budaya tujuanana nyata urang kangge ngarekeun diri ka Allah kumulewat urang zikir urang ngaos shalawat urang kaya sanesnya takwa ka Allah sebab teu aya anu ngabogaan wujud iwal Allah urang mah hadis urang mah sabaraha malam uruhan urang tinggal can sabaraha urunan urang teh hina saya senang kan urang sok ngarasa gagah wae boga duit serbok hayang ngalimpung ke batu itu boga dalil geus hayang nyarekan ke batu itu padahal mah ternyata urang teh teu aya nanaonan urang teh sampah para jamaah sadayana sehingga urang teh ternyata mun teu dibere ilmu ka Allah mah mun teu dibere kataatan ka Allah mah mun teu dibere urang kekuatan ka Allah mah teu bisa urang ieu dina ieu penting dibere kekuatan ka Allah sehingga Allah ngajigikeun pikirna urang digerakkeun ku Allah sehingga urang bisa zikir penting ayeuna loba keneh jelema penting ayeuna teh jalikeun ka Allah urang alhamdulillah diberi zikir mun teu ngariung mah urang ge hampir ngomongkeun batur intinya coba we urang bandingkeun urang aya tempat majlis ka rumah gitu zikir tapi lamun di imam mah hese zikir di mana aya zikir ada tapi ka imam mah inget sagala enak sugan aya dina hate zikir ka Allah tahu nanti aya ge hayang ngalajo TV we gitu hayang nate aya itu ngajadikeun para jamaah sadayana nu mana nyata ieu zikir teh ngajadikeun keunggulan takkan raihna hiji jelema ngajadikeun hiji kamuliaan iwal zikir ka Allah
mengatakan wazkuru ma fi la'allakum tattaqun. Wazkuru ma fi la'allakum tattaqun. Nah, ya para jamaah sadayana, ieu teh nyata urang penting ngarasakeun rasa dina diri urang. Urang kudu boga rasa. Rasa anu mana ieu rasa teh para jamaah sadayana urang kudu ngaraba kana diri urang bahwa urang teh nyata di bangsa ala kadar makhluk anu teu ngabogaan sagala endah. Urang dibere harta ku Allah, dibere ilmu ku Allah, urang bisa kieu ngariung ngaji tapi kapenting ayeuna ieu ku Allah. Sehingga urang teu ngarasa diri bahwa uranglah nu ngalakukeunana, bahwa uranglah anu mampu zikirna, bahwa uranglah nu mampu mamulyakeunana. Sehingga mulai diri urang teh berarti pinuh ku kahinaan jeung pinuh teu boga kekuatan. Saya teh urang kudu dirasakeun begitu gitu, kudu dirasakeun supaya aya ketenangan dina hirup. Naon sababna? Sabab lamun urang masih kene ngarasakeun boga dina diri moal aya tenang. Lamun geus urang hayang boga berarti embung eueuh. Mun geus embung eueuh moal aya ketenangan. Eueuh katenangan teh kusabab teu aya kayakinan. Teu aya. Jadi jelema mentak pusing tepi ka ayeuna teh kusabab teu aya kayakinan. Yang sedih jeung sajabana eta kusabab teu aya kayakinan hiji. Anu kadua pusing teh dijieun ku diri urang. Pusing teh. Jadi anu jadi pusing teh diri urang lain batunya. Urang keneh itu jadi pusing teh. Jadi anu nyeun pusing urang gitu. Coba gerak para jamaah sadar, coba urang lauk ibarat boneka. Urang teh sabarema geus tinggal ngeunana. Geus teu kudu sagalena ieu sabarema. Sehingga tinggal salurus we ngajalankeun kewajiban. Urang salat wajib, ngaji wajib, usaha wajib jalankeun geus teu kudu mengalami hasil. Nya, teu kudu mikir-mikir aing teh ieu teh lamun salat aing ka surga apa moal, teu kudu mikir-mikir ka dinya. Gitu. Apakah aing usaha teh ieu hasil apa moal, teu kudu mikir-mikir ka dinya. Enggak sejalankeun ya. Nah anu mantak jadi puyeng mah sieun teu hasil. Gitu. Nu jadi puyeng mah para jamaah sadayana kusabab tadi teh nyata eta di mana ladang jeung sabait sajabana teh asal ladang dirina gitu. Asal ladangna gitu. Urang teh lamun boganan teh asal ladang urang teh eta nu mantak jadi urang sieun teh para jamaah sadayana. Ternyata urang lamun nangguhkeun kana zikir begitu zikir teh desina dina zikir teh kan teu aya anu wajib diibadahan ila Allah. Jadi teu aya anu wajib diibadahan ila Allah angin Allah. Coba dirinya manana lain timbang ukur dina wujudna Allah, tapi la ma'budu illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Sehingga naon perkarana teu aya anu wujud iwal Allah, anu wajib diibadahan iwal Allah, anu wajib kurang dituju iwal ka Allah, anu wajib diibadahan iwal ka Allah, anu wajib diteangan iwal ka Allah. Berarti kan tibang Allah hungkul sahiji anu bisa ngahirupkeun urang teh, anu bisa mereka urang teh, anu bisa ngaliekeun urang teh. Tapi realna lamun urang geus di lapangan mah teu kitu. Asa nu urang kabeh. Itu realna teh. Tah ieu anu hese mah ngadalami kitu tah. Dina urang dina zikir teh masyaallah. Eta mah khusus nu kitu mah anu boga akal jelema. Anu berakal. Anu akalna dipake. Nu teu dipake mah anggar we para jamaah sadaya. Itu mah kalinya moal. Insyaallah urang mengatakan masyaallah tanamkeun atuh minimal mah sapoe teh atuh setengah jam mah gunakeun pikeun zikir setengah jam we sapoe heula cobaan sapoe gitu
ai salat udah tadi keur zikir kalau teh salat kita lama-lama mungkin wae ya lumpat kana salat lumpat da kira urang nancepkeun mana anu diforkeun naon gitu nu diforkeun ke sawattu urang keur sakarat dirinya mulai gelisah mulai sakarat teh gelisahna naon gitu gelisahna geus boga rarasaan setiap jelema teh geus boga rarasaan mun urangna teu ngalepaskeun ti ayeuna ngabiasakeun ngalepas mah gitu menujuna ka Allah tetep berat dina sakarat teh matakan ngeunahna para wali ngeunahna para solihin dina nalika pupus naon da teu aya beban atuh da mah emang ibadah teh jangan ka Allah ayeuna dek menuju ka Allah teh kunaon naon da emang geus ka Allah geus siap pena geus ka Allah aya urang kan dek begitu dek moal teh inget ka anak inget pamajikan da kusaha berat keneh perkara eta berat gitu masya Allah gitu tah pasti dalam komo nepikeun ka aya jelema amun aya nu sakarat nepikeun ka kurunya kelan heula duit cenah kan ban jelema teh dagukeun anakna gitu bener ada sakana ngumpul tambor di patut dulur sorangan dulur ke wadek maot datang ka dieu nginjem duit aja cenah kitu mapan supaya nyekelan heula supaya cekalkeun saha lakukeun teh itu akibat ku anak tengah teh mau urang atuh budi kiasan heula nya kebetulan duit aja sampai tere pae emang kudu bisa pae jelema gitu sugan ditinggalkeun gitu ya gitu eta sok aya kene jelema aya kepercayaan kitu nepikeun ka hese paena nepikeun kudu ditakol ku gayung atuh singkira we eta teh melekat kene nu teh percaya kene eta urang satus da grupan parobi grupan parobi eta itu tah komo lamun model orang aya di jalmi teh kade urang sing boga sing lurus itikad gede tong berangku itikad aya sok kieu nya aya jelema hese maotna buat jadi imam maot teh boga ajian kadugalan nek ajian kadugalan nek bisa kamu ngapain mah pae wae jadi ulah dikadinyakeun da ilmu ieu iwal Allah kan ge nu sakti eueuh jelema teh tong dianggap hebat jelema teh nya tong dianggap hebat kade nepikeun ka aya nyaksian jalema nu sakarat ku sabab hese sakaratna akhirna sugan cenah buka keris naon hubunganna sakarat jeung keris jadi di urang teh kunaon teh jelema teh jadi lalieur jelema teh jadi ku sautari teh nyata tauhidna teu ditanamkeun dina ngaji eueuh terdapan dina rajaban bulan eueuh tauhid teu ditanamkeun sifat 20 tanamkeun gitu masya Allah Gusti sok lamun urang ngadenge ku kiai-kiai jugut mah era saurang daerah-daerah kitu era gitu nah itulah orang ternyata eta teh terus kudu ningkat moal aya ketenangan dina manah jelema lamun teu zikirna mantep zikir mah teu bang la ilaha mah gampang ngan ngaresapi kana dirina ngaplikasikeun dina dirina bahwa mena mengakui bahwa urang teu mampu bahwa urang teu eueuh bahwa urang teh sagalana ge ngan ukur aya teh Allah tah karek dirinya mah timbul ketenangan aya teh bang zikir-zikir biasa mah la ilaha illallah tetep pusing sirahan teu boga duit mah atuh tetep para Jawa sadayana tinggal zikir mah zikir we aya pinisian mah anggar we kitu puyeng teh ku sabab ayana ketenangan teh ku sabab aya keyakinan ka Allah jeung ngarasa bahwa dirina teu aya naonan iwal Allah mu aya teh jeung teu ngarasa dirina teu mampu iwal Allah mampu teh tah kitu pan teu kitu carita apa beda deui gitu Masya Allah Gusti gitu nya Masya Allah geus urang teruskeun karena kasunahan anu memang urang rutinitas dina kesunahan kamari urang dugikeun ka wa yusannu jahru lil mar'a ijalam yahdur indaha rajulun adzani di sunnah pikeun awewe dijaharkeun nyata dina tempatna nyata tempat jahar aya tempat jahar teh tempat dikeraskeun bacaanana nyata dina waktu penting dina urang salat maghrib
salat isya, salat subuh jeung aya salat-salat nu sejenna eta sunnah dijaharkeun pikeun awewe kitu oge. Ijalam yahdur indaha rajulun ajanibi kitu oge lamun teu aya anu hadir di eta tempat teh lalaki anu sejen gitu. Jadi mun aya lanceuk ipar, adik ipar teu meunang dijaharkeun eta bacaanna gitu. Lamun aya adik ipar, lanceuk ipar, kade urang didik. Kadang-kadang pamajikan urang akrab jeung adik urang teh entong kade. Eta meunang sasalaman batal atuh kan. Entah kana aya istilah naik ranjang turun ranjang teh pan kitu. Nya naik ranjang turun ranjang gitu. Nah, urang teruskeun. Di dia para jamaah sadayana walau qada salatan jahriyah jeung sanajan qada dina salat bangsa jahar fi waqtil isari au aksa fal ibratu bi waqtil qada fa in kana lailan jahara. Di dia lamun urang qadona bangsa salat jahar umpama teh mah urang teh dina subuh kaberangan gitu atanapi isya urang poho teh isya nepikeun ka urang lewat nepikeun ka waktu subuh berarti kan kudu qada urang subuh isana eta teh ngaranna bangsa jahar. Hayo urang teh di qadona teh dina waktu beurang zuhur gitu ngodona teh apakah orang kudu jahalkeun apa entong eta mah nyata fal ibratu bi waqtil qada wa in kana lailan jaharon wa in kana naharon asaron walau kanat nafilatan. Lamun eta mah kumaha wae dipertimbangkeunana anu kudu dipertimbangkeunna dina qadana. Lamun qada dibeurang berarti kudu disirkeun tong dijaharkeun gitu. Mun qadana penting berarti eta mah kada dijaharkeun gitu. Tetep qadoan kade. Kalau urang salat qadoan, ulah teu qadoan. Urang bayangkeun ieu aing hirup kayaan ieu salat di balik berapa tahun ieu teh salat. Nah, paras berapa tahun teh salat. Ketika aya nu dekan salat ieu mah Umari di kodoan di jelema. Tadi salat asar, Johor, lembut ente jelema. Tempat saya teh ingat teh. Taya penting pikir urang lain pikir batur. Urangnya kudu dipikir heula, beresan kurang ayeuna ieu. Urang mulai cokot tibalik begitu tibalik, kodoan kurang kayana. Berapa tahun dia kodok teh gitu bikin kairah urang mulainya irah salat teh ya matakan ayeuna usahakeun kade salat teh dilaworakeun gitu salat teh dilaworakeun kade. Lamun urang pamate mah kasarean atanapi poho meunang pan kodok we geus langsung tong dililakeun kodok gitu kodoan ulah nepikeun ka teh kodok gampang ay kodong mah orang biasa ya soal fardhu zuhri arba rakaatin gitunya. Ustaz berarti adaan qodoan billahi taala. Kodok karena Allah. Kodoan tempat kodoan. Guys, kurang teruskan. Yusannu fir ruku'i kade. Ieu kesunahan dina ruku teh asup kana rukun. Rukun teh aya rukun fi'li, aya rukun qauli. Rukun fi'li berarti rukun gerakan. Dina ruku berarti kedah aya rukunna. Eta ngajadikeun rukun. Nanti dia ieu nek nerangkeun tina sunnah dina ruku. Madda johri wal unuki. Dina ruku kade perhatikeun kurang anu kudu diperhatikeun teh maddu ngaratakeun johri teh cek urang ngatulah wal unuki jeung beuheung leher perhatikeun tah awas lamun dina ruku hiji nu kudu lempeng teh tonggong kadua beuheung
Dulu lempeng. Guys, perhatikan dua, hiji tonggong, dua beheung. Kurang teruskan, kayak dipraktekkan. Wa nasabu sakai fahizai, jeung diantara kesunahanana negakeun kadua bitisna fahizaihi jeung pahana. Tuur jeung paha eta kedah tegak duanana. Ya. Sabenerna urang lamun dina ruku cukup jege, tapi teu meunang sunnah. Ngan nu jadi posisi sunnah ieu nu paling penting tonggong jeung ieu beheung ulah kieu ya. Mun urang dina ruku, beheung tong dikieukeun, tong dilipatkeun. Ieu lempengkeun, luruskeun. Tah antara bitis jeung paha ieu luruskeun. Ulah kieu tah. Ieu kudu lurus bitis, paha. Tonggong, leher, bitis, paha. Ingat. Mun dina salat ya. Tonggong lempengkeun, leher lempengkeun, bitis jeung paha tegakkeun. Aya ukuranana. Jadi dina salat teh aya ukuranana kada. Guys, begitu orang beres tidinya, tina mulai orang tina tonggong, nepikeun kana leher, nepikeun kadua urang bitis jeung paha, wa tafriqu bainahuma, sehingga antara bitis jeung bitis paha jeung paha eta kudu direngkangkeun biqadrin sibrin teh sakira-kirana sajengkal gitu ya, lebih tepatnya kita praktekkan. Wa ahduruk bataihi biadihi, jeung selanjutnya nyata wa ahduruk batai di dia para jamaah sadayana eta naon ngarenggangkeun dua lutut jeung biadihi jeung dua leungeun. Jadi dina ieu leungeun teh kayanana kudu kabuka teu nalika ruku. Ieu leungeun teh kudu kabuka. Ulah katutup leungeun. Kudu kabuka. Wa tafriqul asabihi jeung ngarenggangkeun jari-jarina. Ya. Tuur nu diceklan tuur kade. Tuur, nu ceklan tuur. Terus wakas puhuma ieu leungeun non begitu kaayaan ieu kadua leungeun teh kaayaanana eta kudu dina terbuka wa tafriqul asabi jeung ngarenggangkeun jari-jarina. Jadi ieu ayeuna ieu tegangkeun, ieu luruskeun, ieu sajengkal. Udah sajengkal, ini sajengkal. Ieu lempeng, ieu tegak, ieu kayanana jarina buka. Tong ditutup, tong kieu. Nah. Tong kieu. Jika syarat-syarat deui. Dican beres. Ngarenggangkeun jarina. Termasuk wa tawjihuha
lil kiblah nyata kedah ngadep ka kiblat wa fatul basarihi jeung mukakeun matana atanapi paningalina wa ayu jafir rajul mirfaqai pikeun lalaki mirfaqaihi ngarapatkeun kadua sikuna janabaihi tina lambung wa batanahu jeung nyata batina an pakhizaihi jeung pahana. Jadi kieu eta pikeun lalaki mah mirfaqoi ngarapatkeun dua siku tina lambung gitu eta pikeun lalaki. Fakhizai ngaranggangkeun dikir tuh tinggali tadi ulangi deh tonggong leher bitis paha ieu tekan ka dieu ieu sajengka ieu kudu renggang antara ieu siku jeung beuteun jadi kudu renggang laki ya kudu renggang kayan kudu renggang kayan posina kudu ngadep ka kiblat angke aya susunanana jadi ieu dua kudu renggang antara beuteun jeung siku guys jeung wapatul basorihi jeung ningalina ge jeung mukakeun kana matana. Jadi keur sawaktu ruku teu kenging urang beureum. Wa tarqul hibdha ra'sihi teu meunang ngangkat sirah. Jadi ulah kieu. Keur sawaktu urang ruku. Teu meunang diangkatkeun sirah. Jadi sirah teu meunang menang beureum kemudian diangkatkeun wafatul basri tadi eta wa nazru ila mawdi sujud termasuk ningali kana tempat sujud watal kuhabdo termasuk nyata angkat temenang angkat sirah wa zakaril maksuri nyata jeung dikir. Jadi pikeun awewe mah jeung lalaki berbeda kan. Kumaha mun awewe mah dirapetkeun kabeh. Tadi lalaki mah direnggangkeun, awewe mah dirapetkeun. Awewe mah dirapetkeun kabeh. Jadi awewe mah teu meunang renggangkeun. Jadi beda aya lalaki mah renggangkeun antara paha beuteun ieu renggang di aya mah tong renggangkeun kieu gitu kayana tapi posisi ieu tong dikeupeuh ieu na itu lobakeun nu salat salah aya teu ngaji mah anggar we urang teh ieu salat teh nu mantak lobat teu bener teh jelema teh ieu salat teh teu bener nya ta mantakan ngan lala jawa parosna jadi untuk kayak orang Banjur bareng kopi pahit lah bareng kopi pahit tong kopi habis aja di rumah kayak sesana orang ngadurukan terus wazikro al-maksuru nyata zikir anu maksur anu maksur teh anu maksur gitu anu biasa fihi seperti mana
ajuk rumah suruh fihi seperti kan orang dina ruku teh nyata subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi eta nu diaosna itu eta dina ruku kade jadi sing hati-hati dina ruku sida beneran kurang lamun geus ngaji beneran gitu oke supaya efek jadi lamun dina gerakan bener oke mulai kana hati bener gitu lamun kajian ting hati bener-bener kayak gerakan kan gitu angger gitu pokos orang kan naon ge naon ge lamun hayang berubah teh urang naon ge kudu bener heula mun urang dek nyen kue dina cetakan heula sih bener gitu geus cetakana bener lah kayak bakal bener gitu kana kuehna tah dina ieu kurang dina johirna heula dina prak-prakan heula bener gitu prak-prakanan watakul hati guys eta al-maksud yusanu fil itidal jeung sunah dina itidal mana irsalu yadai fihi ngalepaskeun leungeunna ka handap dikir urang imam geus kamari ya pembahasannya ada masalah itidal beres urang tina ruku Sami Allahu liman ulah kieu Sami Allahu liman hamidah usahakeun leungeun begitu sami Allah tegak begitu Sami Allahu liman hamidah luruskeun usahakeun cenah tegakkeun eta dina sunnah dina itidal termasuk sami Allahu liman hamidah guys eta sunnah wa yusannul kunut yang termasuk sunnah urang maca kunut fi maudihi wa kaunuhu bila fil jam'i di tempatnya make lafaz jamak wa afdaluhu urang jadi kieu mun dina urang kunut kare sing hati-hati tong amin tong urang nurutan kare tong nurutan imam. Ya, kadang-kadang loba anu salah ya. Mun imam baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Eta amin ta terus. Aya imam teh majai fa inna taqdi wa la yuqdu 'alaik. Eta mah tong aminan. Jadi jelema teh lu batunya raho ternyata. Amin we terus we nama satu mah ge. Amin. Kudu nama sunahna dina inna katakdimah laun imamna. Inna katakdi wala yuqalik fa inna la yuzuman alaihi wala yuzuman alaihi tabaraka rabbana wa ta'ala annaka alhamdulillah maqad astaghfiruka wa atubu ilaik. Tah beres eta ade beres baca eta karek dina wasallallahu kenceng deui karek dinya amin ulah pagiras jeung imam wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam amin kamu mah tak bisa kayak ngajak heureuy mah apa jeung imam batal kan ngajak dulu lelewahan imam nek tambahan nek eta kunut sehingga kieu wa yusannu fi raful yadain jeung disunahkeun dina kunut ngangkatkeun leungeun kade sunnah ngangkatkeun leungeun ulah bengong weh ulah nurut batur teu ngangkatkeun leungeun henteu deui ngilu batur ngabidahkeun bid'ah deh sarua deh aduh tinggalan jemaat teh bade urang geus loba deh nu teu make kunut loba teu salat sunat acan mayana mah aya pelebah mayana mah digebuk muadaekeun aya urang mah dibatur dibersihan dipel urut salat urang itu tah urang sing hati-hati kada ieu teh lamun kurang-kurang dasar mah hampir beunang kabeh
ngaran di hiji tempat nu hafal dina hiji kitab geus okos hayam menang ku maung gitu. Jadi hiji lembur lamun hayang aman kudu aya maung gitu. Mun maung mah aya teu bangkur aya hayam jeung ucing mah tuh beak kabeh gitu. Beak itu tuh sunnah kali ngakatenengan termasuk wajahru dijahar wa ta'min itu termasuk naon kunut teh dijaharkeun diulah kieu Allahumma hadina fi man hadayt wa ulah kade kudu dibedaskeun we Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait gimana ayo urang itu kan amin sia doa bener gitu ya. Sudah jelas kata, sudah jelas. Sing hati-hati karena sudah jelas ya. Kita ilmu jangan perbaiki, lain jangan goreng batur, jangan perbaiki. Jadi urang tadi teh nyaho jadi nyaho, jangan perbaiki diri urang, lain jangan nyenehkeun batur kata. Itunya. Lain jangan asli gitunya. Ilmu mak itu. Kudu dijaharkeun tah syarat tah disunahkeunana hiji ngangkat leungeun, kadua kudu diberaskeun. Katilu wa ta'mini jeung pikeun makmumah amin. Amin makmum. Termasuk wassalatu wassalamu termasuk nyata amin dina wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wasallam termasuk amin nyata maca shalawat itu ka Kangjeng Nabi. Itu sunnah kan guys eta dingaranan kunutna kunut rotibah. Jadi kunut teh kade hiji aya kunut rotibah. Kunut rotibah jadi dua, aya dua tempat kunut rotibah. Kunut rotibah mana hiji fil itidal lisani fi sholatil fajri. Ai kunut rotibah teh kunut nyata dina kenalika itidal rakaat kadua dina salat subuh. Eta ngaranna kunut rotibah. Asupna nu kitu kunut eta dina subuh. Asupna sunatna sunat abad. Anu eta sunat abad teh mun poho urang poho teu kunut, maka urang kedah hage sujud sahwi. Gitu. Hiji, nu kadua kunut rotibah nu kadua fil itidalil akhir li salatil witri fi nisfi sani min Ramadan. Nu kadua mah nyata dina nalika keur itidal dina akhir salat witir dina sebagian dina bulan Ramadan. Bulan Ramadan pertengahan somake kunut tak eta teh ngaranna kunut rotibah. Itu. Asup tah kana kunut rotibah. Anu kadua kunutna kunut nazilah. Tadi marotibah ayeuna kunut nazilah. Mana kunut nazilah? Kunut nazilah mah yusannu fi jami'il maktubat ija najalat najalatun bil muslimin. Ai kunut nazilah mah sunnah dina setiap salat fardu. Zuhur kunut, asar kunut. Itu tah bisa kunut. Eta teh ngaranna kunut nazilah ngan di urang mah eueuh. Sakali make ge urang mah ruas ieu kunut di mana ieu? Ieu sugan buah-buah ahli anyar dia mah gitu. Gitu aliran anyar. Kunut nazilah ngaranna. Itu nu aya di mana Cipanas mah aya keneh Cipanas, Cikalong, Girang, dari Girang aya keneh kunut nazilah di Palake. Urang mah geus sareng Palake. Itu jarang make urang geus sunahnya. Kunaon cenah sababna urang kedah kunut nazilah? Kunut nazilah teh digunakeunana ija najalat bil muslimin keur nalika ayana musibah anu nimpa ka kaum muslimin. Hingga
disunahkeun urang kedah kunut najilah. Lamun aya musibah kitu eta teh kedah di aos atanapi digunakeun kunut najilahna kade. Fi ai makan. Jadi kieu ya. Cenah kitu pan anu gunturna ge anu banjirna ge di ditu. Kitu di Bandung. Urang mah di dieu mah teu banjir, teu puting beliung, aman di urang mah. Teu fi ai makan. Di mana we tempat. Sabab wala yustaratu ayyakuna fi mahallin nazilah. Teu disyaratkeun kudu eta ayana kunut najilah teh di eta tempat kamusibahan teu. Contoh ayeuna urang di Palestina perang yang saja Pak itu anu disyaratkan teh tebak ukur urang Palestina urang di urangnya tetap di mana wae ayana nu ngaranna muslim kakenaan musibah maka tidinya urang kedah kunut najilah gitu diulang penting urang mana-mana ieu urang mah aman di urang mah henteu tetep kudu kunut najilah sabab wala yustaratu teu disyaratkeun. Katakan batur mah anu Arabik ngajina diparake itu. Parake. Urang mau dipake kumaha kira-kira. Kumaha ngajinanya. Gitu kayak jadi perdebatan di wae deh ya. Masyaallah pake kade, kedan dipake masyaallah setiap urang dina Isya itu dina Maghrib pake. Untuk dipake kade. Menurut anjilah sabab doa nu mustajab teh doa dina jero salat mustajab teh. Nah, wala yustaratu ayakuna fi mahallin nazilah teu disyaratkeun ayatna eta kunut nazilah teh dina tempat musibah atanapi tempat kamusibahan itu urang mantap masuk ayatnya itu dina urang kunut nazilah Allah manfa'an al-bala wal waba wal bala wa syada'ida wa mihan wa fitana wa fa'um. Mengatakan sunahna orang sideungeuna dibalikeun kieu gitu ya isyarat karena isyarat maksud teh itu supaya tercegah tina balahi gitu ya tina ta'un gitu masyaallah tina kadzaliman di saja barase fitnah-fitnah dajjal. Saya tak penting kade penting tegak gede itu tegak kenaen dek eta ge gitu kumaha aya batu manggeus ngeukeun ieu teh urang kunut najilah anu eta kunut najilah teh disunahkeun kitu teh sunat abad kade eta teh nyata urang geus dieuweuhkeun geus taleungit kitu geus taleungit eta kade eta dina masalah kunut jadi urang dina kunut tadi begitu urang ngaos kunut makmumna amin lagi amin terus yang setidinya itu fa'inna takdir wala itu alaik itu perlu diaminan sama pujian itu pujian sampai beres tidinya karek wasallallahu alaihi wasallam nabi umi wa sallam kata mah amin lagi amin guys ternyata dina ruku awas dina ruku guys jadi orang bahas kedua yusan nufis sujudi orang tuntaskan dia dina masalah sholat sebab ki orang kedendege raja beruang geus mulai pembahasan Ramadan orang kejar dia untuk nama di sholat supaya beres yusanu fis sujud jeung sunah dina sujud ieu dina sujud ya sujud sing ingat sujud syaratna aqdau sujud sab'ah anggahota sujud teh ayat 7 perhatikan gampang sujudna sah tapi masalahna begitu sah apa cumpun apa teu dina sunahna hiji jabha kadua leungeun dua berarti jadi 3 gitu terus tuur 2 jadi 5 suku 2 jadi 7 nempel minal ardi kana taneuh sah sujud sah eta produk urang tah urang mah sujud asal kitu ge geus masalah sah ngan nu jadi masalah mana kesunahanana sabab aya ukuran kade kajenting sah tapi aya ukuran sunah
Yusanu fi sujudi sunnah dina sujud teh wad'u rukbatayhi summa yadayhi. Wad'u rukbatayhi summa yadayhi. Ti dia hiji nyata ngaletakeun dua lutut jeung dua leungeun. Jadi kudu tendeunkeun hiji dua lutut ka dua leungeun. Jadi dua lutut jeung dua leungeun kade. Sumajabha terus tarang itu wa anfihi ma'a jeung irung mantakan Kanjeng Rasul lamun nyaritakeun dina masalah jabha tarang rupana kana irung gitu ukuran irung di irung wa anfihi ma'a gitu sumajabha wa anfihi ma'a tarang terus jeung irung wa antakuna yadahu mansuratain la makbudotain wa antakuna jeung eta teh kudu babarengan antara leungeun kadua leungeun itu dina kaayaanana eta terbuka kabeh itu jeung teu meunang ngagenggam ya leungeun tong kieu mun keur sujud buka tuh ulah kita kayak ukuran ya dia kayak ukuran leungeun di mana teureuna di leungeun teh kumaha teh ieu sah di mana itu teureuna ieu leungeun lamun teu diukur ku sunah di kayak ukuranana sunah teh di mana ieu leungeun cicingna ya urang mah pan kieu ge sah kalau teh kieu sah batur beakeun atuh di ka batur beakeun atuh beureun keur ribut ujungna mah gitu jadi mana-mana ge sah jadi iya karena bumi iya kabeh tapi di mana tempatkeunana iya jadi tempatkeunana ya gitu tah urang lamun urang dina yes pembahasan guys kayak aya tempatkeunana di mana wa antakuna asabi'uhuma madmuamatan la mufarriqo jeung kaayaanana eta naon dina kaayaan leungeun dua teh eta kudu kabuka kabeh teu meunang ngagenggam teu meunang makbudotain teu meunang wa antakuna asabi'uha jeung kudu aya eta jari leungeunna madmumah itu dikumpulkeun la mufarriqo henteu direnggangkeun jadi kieu ya naon keadaan leungeun eta teu ngagenggam tetep dina eta naon asabiuha dina jari-jarina leungeun eta dikumpulkeun ngan teu direnggangkeun gitu kaayana dikumpulkeun ngan teu direnggangkeun tapi teu dikieun gitu kaayanana lam fariqah teu direnggangkeun jadi ulah dikieun wa fakhizai wa antakuna mutajihatan ilal qiblah jeung kudu aya eta ngadep ka kiblat wa ayu jafir rajul baina mirfaqain pikeun lalaki sunah ngarenggangkeun dua sikutna wajana baihi jeung tina lambungna wa baina batnihi jeung di antara lambungna dikit urang lamun dina sujud sunnah ngarenggangkeun dua sikut tina lambung jeung tina antara lambung gitu jeung kadua paha wa ayyarfa'a syaidai jeung nyata tingkahna eta
tetap kadua leungeun teh teu nyata betul kana taneuh jadi kieu. Oh, perhatikan. Ieu tong gerengang kieu. Ieu renggang. Ieu kudu renggang. Ulah kieu. Renggang. Ieu kudu renggang ya. Jeung beuteun. Dua leungeun jeung beuteun kudu renggang. Ieu suku tong diantong. Renggangkeun. Suku. Kayak gitu. Ieu lipat. Ieu kudu aya batin ieu. Ieu ngelipat. Ieu ulah kieu. Tah. Kalau mun kieu, tah. Ulah kieu, ieu kieu, ngelipat. Posisina ieu leungeun bertepatan jeung pundak. Di posisina kudu jeung pundak, kudu sajajar. Sajajar. Nah, sajajar. Ini sajajarkeun. Tuh. Sajajarkeun. Gitu. Ieu posisina tuh. Tuh. Menang kieu batur nu anu kieu. Aya kieu. Nah, gitu. Tapi lamun awe mah kieu. Awe. Laki mah tetep ikut rendangkeun ieu jeung pundak. Izin. Posisi ieu kade ieu lamun lepas di antara induk 7 batal. Lamun kieu mata urang ateul gagal ngangkat hiji bisa. Rukun soal. Anu a'dol sujud, anu 7 angga hotamah, eta mah kudu nampel ngan imah sunahanana. Sunahanana. Jadi ngaposikeunana urang dina leungeun ge kudu diatur renggang ulah. Ieu. Ieu bukakeun. Ieu jauhkeun jeung ieu. Nah, jauhkeun. Nah, gitu. Dilempengkeun jeung ieu posisina urang teu jeung ieu jeung tak-tak. Itu jeung tak-tak kayanana. Ieu kira-kira sajengkal. Posisi suku ieu. Tapi pikeun awe mah wa aksul mar'ah. Pikeun awe mah bagi pikeun awe mah sabalikna. Lalaki mah kedah kitu tah. Kedah naon buah sikutna teh jeung lambung jeung antara lambung teh eta kira-kira sajengkal ridlaihi biqadrin sibrin. Di pikeun lalaki mah eta tetep kudu renggang termasuk ridlaihi sukuna ge eta kedah renggang di kondisi brin jangan sajengkal. Wa kadzalika baina rukbataihi kitu oge nyata kadua lutut itu eta lutut oge sami para jamaah gitu. Wa aksul mar'ah ari awe mah sabalikna wa ayu fariqu baina ridlaihi di kondisi brin jeung ngarenggangkeun kadua sukuna itu kira-kira sajengkal wa kadzalika baina rukbataihi yang termasuk kadua tuurna itu turun ke sarua kira-kira sajengkal tur wa yada'a yadaihi hadwa manakibai termasuk ngaletakeun kadua leungeun sajajar jeung pundak. Jadi si leungeun teh kudu sajajar jeung pundak. Jeung pundak sajajar. Mankibai pundak. Wan suku ridlai jeung negakeun kadua sukuna wa tawjihuhu asobihima kiblah. Kadua suku termasuk nyata ngahadepkeun ka kiblat itu jari-jarina. Si jari ieu teh si jari ieu keur sujud ulah kita. Ulah kita.
Itu si jari teh. Nah, oh nggak ini masih ini mah. Itu teman ada olahraga. Kan kalau menurut dia mah kayak itu. Ini berarti kan tidak kiblat si jari nak. Iya ternyata orang can menang pala sunnah gitu. Sunnah, barang kurang bertahan. Nah, tempatkan. Jadi dengar kiblat. Nah, iya. Taruh aja gitu. Allah wal itimadu ala batnihima jeung urang teh kudu nekankeun itimad teh nekankeun ala batnihima bagian jerona suku. Tuh. Kudu tekankeun bagian jero suku. Nah, kudu kieu tah. Itu kudu tekan ya. Kalau kudu kieu teh. Kudu kieu tekan gitu, tekan. Itu ulah kieu. Kieu. Nah, dia tekankeun itu. Jadi itu kudu tekan. Kudu jerona. Posina. Kudu tekan. Wa yaksipa yadairi walidaihi jeung ngabukakeun kadua sukuna jeung leungeunna. Tetep boleh dibukakeun, ulah dirapatkeun kan. Leungeun ulah didapatkeun, leungeun ulah kieu ya. Ah. Ulah kieu leungeun. Ya, ulah kieu. Ah, kudu ge. Gitu. Ulah rapatkeun. Kudu dibukakeun tetep. Ayak sifat kada ngabuka kadua suku jeung leungeun yadahi waridai wasatrukul lirukbatai ngabukakeun wa yasjuda ala dami jabhatin jeung kulain nasuda ala dami jabhatin wa batin asabi yadahi waridai termasuk urang sujud teh nyata sakabeh termasuk dina jabah itu leungeun suku wa fathul basari jeung ngabuakeun mata wa tasbih jeung maca tasbih wa ayatiya bizakari bizikra al maksuri wa yajtahida fi du'a nyata kedah ngaoskeun nyata zikir atau napi tasbih gitu anu eta teh doa teh nu geus sungguh-sungguh tina eta doa termasuk kurang kudu sungguh-sungguh anu geus diriwayatkeun maksur diriwayatkeun ku Kanjeng Rasul nyata sungguh-sungguh dina ngadoa nyata az-zukuru maksuru fihi termasuk zikir nu maksur teh dina nalika urang keur sujud teh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tilu kali. Nah, kan pikeun awewe mah sabalikna wala tarfa'a sa'idiha amil ardi pikeun mah eta mah tetep sabalikna kitu nya tong diangkatkeun kade itu tetep mah kudu ditekankeun gitu beda kade antara awe jeung lalaki. Ya pertanyaan. Paros ada guna paros satu untuk selanjutnya mudah-mudahan kurang istiqomah dina ibadah terus mudah-mudahan kurang sadayana supaya diterima Allah Subhanahu wa taala mumpari kami mudah-mudahan dosa urang seueur dosa masyaallah kabar fatur anu seueur dosa seueur maksiat anu memang bisa dirabak kusorana maksiat berat lain kira tapi itu orang menuntut Allah kabarengan mudah-mudahan di segala maksiat kurang dilakukan mudah-mudahan semuanya Allah. Begitu mudah-mudahan orang sing digiatkeun dina rupi ibadah itu sing digiatkeun sing urang sing dipikeun urang hayang sehat walafiat sadaya insyaallah mudah-mudahan sadayana supaya dina itu Allah Subhanahu wa taala. Cekap para jamaah sadayana hapunten cekapkeun wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
والكرامة شيخ عبد القادر